iman lan lamun beat ya si wong ing imam fa'atahu maka ngawekeun ya si wong ing imam safqata yadihi ing nangkep tangan ing imam atau tangan wong ing imam wasam rata qalbihi lan buah hatine ya si wong yutiu maka becik nurut ya si wong ing imam istata alamun kawasa ya si wong fa in jaa akharu yunazi'uhu maka lamun teka opo kang awaneh kang malawani akharu ing imam fadribu unuqul akhar maka pada mukul sira kabeh ing gulu kong kang awaneh wa kana Abdullah bin Umar yaqulu lana nasabagi Abdullah kang betara nanggi Umar iku ngucap Abdullah jab ngucapin lapad ati'u nurut sira yakni jawa Abdullah ing sultan putuatillah ing dalam nurut ing Allah wangsihi fi nasihatillah lan yulayani sirahu ing sultan ing dalam maksiat ing Allah wala ba'dul ulama ngucap sapa setengah ulama wal muradu biqaulihi fadribu unuqal akhar wa azluhu wa kharuhu la qatluhu wa mautuhu tawikan dan garagen kalawan ucapan kang yang nabi fadribu ucap-ucapin lafad fadribu unuqal akhar wa ikudawi ya murad iku azluhu dan lungsure akhar lan dan pocape akhar la qatluhu oranana den mautine akhar wa mauti tegese maut akhar Qala baduhum lan ucap setengah ulama al-muradu biha qatrasihi wa idhabu nafasihi tawikan dan garageun bihi kalawan qauli fadrubu kumegatkeun siraha ya akharan ngilangkeun napas akhar ya dulu ala hadza qaulu kang nuduhkeun ing atas ikilah qauli fadribu apa ucapan kangjeng Nabi fi hadisin akharin dalam hadis kang weneh Cak-mucaping lapad fadribuhu bisayib kainam mangkana kamukul sira kabeh ing akhir kalawan pedang iku kainan imu opo mankana wong kang tinemu yama wa zahirul hadis lan utawi ya qauluhu iku zahir hadis lakin surata fi zalika yakuna lawal adlan tetapi dia mensyaratkan yang dalam mengkono mazkur apa yang ta'ana apa kang awalaiku adlan kang adil wallahu a'lamu lan uti Allah iku kang maha uni di dia dek jaritakeun masalah urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus negara teh hampir eueuh anu ara radio lain jang kepentingan rakyat lain jang kepentingan masyarakat tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing gitulah bakalna di akhir zaman tapi tetap baik lantaran orang dijadikan ku Gusti Allah manusia sedangkan manusia teh bernegara-negara kobilah-kobilah ieu negara kudu diurus ku urang teu meunang henteu kudu sebab lamun teu diurus ieu negara engke agama bakalna acak-acakan nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi negara jeung agama bakal terpisah
bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial, hubungan anak sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara teh yakni lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran, berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah, butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan, kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial iyalah kudu aya penataan sosial ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara, Islam cicing di luhur negara, berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Kitulah caritana lamun urang nyaritakeun syariat, dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata ku urang moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan, kos kuari negara bae teu make agama, korupsi terus bae, maling terus bae, nu zina teu dibunuh, teu diranjam, anu mabok teu dikukuha, terus bae eta ngaranna negara teu make agama. Percis kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama. Ayo bae duit naon tah duit ngagabres bae, tah eta negara teu make agama. Ieu kos di urang, ieu kos kieu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur, di akhirat siap abdi dikerodokeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama, mana agamana atuh bae. Da teu salat diantep, nyanana teu pernah ngajak salat, ngaranna teu make agama. Nu zina diantep teu make aturan Al-Qur'anul Karim, ngaranna teu make agama. Nu mabok diantep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an, ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diantep, nu maling kotok teu make agama, nu kos kitu ngaranna. Tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama, siap ka neraka kabeh. Mulai ti RT calon neraka kabeh. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sia. Cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji. Aduh cek RT aing ngomong ngaji deh minggu hareup mah sabodo. Sanu ngitah yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Cek RT kiamat aing eureun bae ulah wae teh lah eureun mah. Kan gitu make agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain ngangitan, nyana makan sarukun malat doang. Ayo tanyakeun ka kandung ieu jangan bisa ditahan teh enten teh. Nyana makan sakuru, ka Mekah sia jual embe, jual kotok, untungna jang aing sia mah kali itu pehek ajeung. Ditudeuna ge di itu, jauh jasa 12 kilo 13 kilo sarua jeung kalar itu sia parai habak. Mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu. Bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu. Kamareka sia wahai urang Balaraja, aki-aki nini ku aing deuk ditedeuna jauh. Los sia deuk parahe kajen malah mah banding paeh habak di ditu. Aing ngaracun hese mending parahe bae di ditu. Mantap kalau mun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji. Alhamdulillah. Eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu. Sadar atuh teu sadar kos kitu. Da kumaha? Ja urang merantap di ditu teh nu ngadengekeun. Usul nu ngadengekeun. Tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh. Ieu mun hayang nyaho mah. Kuari agama tanpa negara. Pasantren teh ngembangkeun agama, Al-Qur'an, hadis, kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman teu bergulir secara praktis. Sia-sia aing-aing. Sia-sia aing-aing we ngaji, santri, ngaji mingguan, beres bubar. Atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh.
sugan atuh ayakeun zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu make pas aturan Al-Qur'anul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim dibahas di pondok pesantren santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge dengan sober kieu ge aya nu rubuh eta keur jaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing agama lempang sorangan negara teu make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek and zip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia jangan ngomong kos gitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan yang Buddha jalan yang Protestan jalan yang Islam duduk tempat ayo sakit kesiapan artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara aturan-aturan agama negara teh aturan Walanda bae iya kos kieu tah ndak mal atuh Kiai salilana ngan saukur pake kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jam wali pake Qur'an mah negarana lain make negara Qur'an mata kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang kayaknya anak ini kan negara kita tanggung jawab bersama kiai pun termasuk di dalamnya mari kita sama-sama siap ya kiai yuk kiai kita jalan ayo kok kecil amat nggak ada kendaraan ini oh ya dikasih kendaraan ya siap rada gede tanya kendaraannya jelek amat bere di mall siap kiai kokoset makos gitu ayah kendaraan ngahoak kendaraan cicing itu kiai nusuk pakai kokoset biasanya kiai Golkar takut gitu iya tahan di negara tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atuh ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RT deh gua teh lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal sekali deui lamun aya lurah lamun aya camat bupati gubernur ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal da kumaha tuh henteu tah kos kitu nah iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah aya bae pamong aya bae utusan bupati di daerah camat kudu bae aya bupati kudu aya gubernur kudu bae mun eueuh doraka kabehan tetep bae tah cak kiai boleh tah boleh ya kadegetan atut cenah ieu iya geus sardi saya gua sardi
nu mantak sedih kunaon emang Kiai? Nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan Kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atuh tolol tah Kiai. Sakjana mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisoka geus aya, di Blaraja geus aya, nu can mah di Pasar Kemis Bang can kabere duit bangun eta. Komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag. Ya Allah, ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak Kiai. Dek dikamanakeun eta pemikiran Kiai. Anu nyana teh kapan didelekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si Kiai dituturkeun Kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan Kiai cek Kiai teh Kiai mah ngajakeun teh ngajak Kiai loh jadi kitu kan izin mangke urang di masa di kitu loh Kiai ngajak harita di panggung teh gigieuan atuh bisa kumaha. Eta Kiai ngajak emang kunaon itu? Dibere duitnya, kula onom teh dibere duit. Kiai mah diberenya. Atuh dibere Kiai mah jangan setik. Atuh dibere karena 2 kali kan, 3. Aduh isi lalakon lakan. Coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebal deui trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka. Ya Allah cak malaikat Jibril Kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka sial. Coba pulah pilih saya tik wa man daya imaman cegang jeung Nabi saha jelema anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawlihi sumpah setianya nasa salaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana sepenuh hati buah hatina bener-bener ngatukung kelanjutan bangsa jeung negara. Khalifah yang bahula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kuku bage hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati itu kene zaman Sayyidina Ali itu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi tetap khusus kemanapun Anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tak Kiai ge kos gitu kan saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beat saya anu geus dibere mobil beat anu geus dibere ka haji ke Mekah beat Kiai oplo beat teh kos gitu zaman Golkar tah ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna cing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set ke SB misalna ieu mah SB kabeh kan ieu beda kadele Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini andai kata ada yang merusak tentang
kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya. Saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung nagara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah sasalaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelah takwari mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng. Make paku urang. Set, di beat di ngaranna teh. Eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah di mahsyar. Di mahsyar teh pertanggungjawab emang teu dicatat ku malaikat, dicatat ku malaikat ieu teh raqib jeung atid. Nah, dideleukeun Ustaz Tad kemana Tad? Ya, kemana Tad? Kitanya alusana siap. Tanya kayak orang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Gak geter-geter sana. Siapa ini kuaca deh. Baiklah milih iya tah aya Golkaran di dia tah. Nah iya tanda tangan nyolok sia kan. Benar. Sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sia alasanna dinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh. Ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu. Siap ka neraka, siap teh siap kan kumaha tuh. Ieu tah beat eta teh beat bener. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden dulu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam tuh berani bahaya. Ji balai lalagan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ke presiden mah ge teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia teu ngadukung ke di akhirat bawa tah. Malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Wah aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu. Eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat ya. Dihatanya di hadapan Allah kuari keur carita leutik da 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka. Masya Allah otak pasang tatang korak kiai. Ulangan seukur kitu da doa. Ih, cipan urang mah pamimpin. Ih, kumaha ieu tah. Aduh, panjang ieu hadis ieu teh ya, di ditu panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui. Jelema nu beat ka imam, sumpah setia, memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati, maka baliti'u wajibnya nurut ke pemerintah, wajib. Ini statoa lamun mampu. Nah, lamun urang geus dukung salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhana. Andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah. Bicara Islam mah bugot. Jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun. Pandang urang. Paeh ge eta teh surga. Goblok sia deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil, aing heula. Yo aing dihareup. Paeh aing mah nyawa coplok surga. Tah ngabela negara bangsa teh kos kitu.
asal lu dibelaanana nyana ngabelaan urang ai urang ngabelaan nyana ai nyana teu ngabelaan urang pan eta mun gitu tuh atuh masya Allah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon garang-garangna gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat tah lain sih kos kitu ayo coba lamun dicaritakeun satu persatu masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat mah teu meunang teu kudu ngadukung nyana bere duit jangan ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bae datang kapae deui teu timbul masya Allah eta pak nu masalah leutik encan nu dilaluhur Bandung masya Allah wahara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang mah rincianna Tangerang bakal muringkak bulu kulantaran bakal muringkak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo nagara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ye hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun maka dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah sataiku bisa dibikin ka urang oh eta ieu mah rahasia mah eta nya kebanyakan deui atuh tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola bari pohara tapi tetep bae kanajan kunyana ge can puguh keneh bae jaga ninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantap karita ingat baik ulama Ki Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kadituna bugotna kitu sih jana mah kitu mau dibejakeun lah kukulna lah balik di tukang berarti kita ngomong eta teh keur ngedukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae enggak ada bugot-bugotan jana di Indonesia enggak ada yang jujur Gus Dur teh eta bicara ricing pan KBH Gus Dur mah kos kitu aya nu ngadukung dihentukeun padahal ngadukungnya enggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur teh sebab nggak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling itu ceknya udah ganti lagi nanti gue begitu lagi ini ya. Ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak atuh kos gitu dek dibantu bong pan eta nyana di istana teh nu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhnya ngebantu, Ansor dek ngebantu, Bansar dek ngebantu, Garda dek ngebantu. Di luar eta partai dek sebaran ngebantu ulah sampaikan kalian saya. Cek Gus Dur apa-apa, gak usah dibantu, saya cukup dibantu sama Allah aja, urusin kamu aja. Cuy, ya. Udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah. Giliran dek dibantu, embungen, pan hese di Gus Dur mah. Tak kos gitu tah nggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh iya mah andai kata tah kos gitu seorang pemimpin dek digulingkan bodoh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil ikir cerita hadis ya mah
Wa kana Abdullah bin Umar, kayaan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu nurut badah ka sultan, tapi fi taatillah, dina nurut ka Allah, dina taat ka Allah, instruksi pemerintah tuturkeun, wa'sihi fi masyiatillah, tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah. Namun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun, namun instruksi anu taat wajib tuturkeun, tinggal gitu bae. Wari instruksi anu taat tuturkeun, instruksi anu maksiat ulah sakitu bae. Qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu. Cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna taeta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkeun singkirkeun la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh. Qala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat'u ra'sihi wa idhabun nafas buluh beneran lantaran didukung ku hadis dulu ala hadza qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisayf kaya bahasa bisayf ka ila mangkama kumaha aya na bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa naon kitu tafsiran fadribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh. Maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh tak ieu teh disyaratkeun lakin surito fi dzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil. Jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun, lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur di sana adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun, lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun, lamun aya gitu lurah adil pertahankan, tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskan mangga dek teu mangga. Jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin, wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik. Nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil, teangan pemimpin nu adil. Beat orang melalui pemilihan umum, colok orang, toblos orang, mun teu dibere duit teu dek nyolok, eta tah nu bloona mah tah. Kuari geus ngarep-ngarep we ira turunnya jajan turun keneh wae ya. Ira turun. Rakyat teh tolol kabeh deui. Mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu. Nusok ngaji ge karitu tah. Aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu. Jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran. Mantap kuari mah. Gas, ulah make mikiran-mikiran duit. Kuari, dek milih presiden. Saya presidenna. Aing mah teu perlu dibere duit. Komo leutik mah, kecuali gede. Nyalah. Teu perlu duit. Nah, geus adil ya sana ya, adil ya. Geus, nurani urang, kaji ku urang, ye ke nyana ngomongna kumaha. Kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha. Oh iya berarti pemimpin pilih ke orang itu kene gubernur ya pembangunan geus rada bagus ya aya tapak di masyarakat maju deui aturan-aturanna dibandingkeun jeung sajen-sajen rada bagus pilih ke orang. Kemudian bupati gitu kene aya pembangunan sekian persen persentasena lumayan pilih ke orang. Eta meunang ganjaran milihna. Nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tek teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati. Assalamualaikum henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teu keluar sakitu bae balik mah teu boga ongkos bentang ongkos cak bupati sial dah budak gitu. Eta kos kitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat mah jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas. Lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu lah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres
balik deui pilkada pilgub pil balik deui kitu bae pil-pilan bae mah teu eureun ya kayak tak kudu boga aturan orang teh pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama paeh ge surga ieu agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil sakitu